Duh aing jelema duh. Biasana merekan-rekan teh datang ka dieu euy. Soalna aing jang nyurahkeun permasalahan duh aing bosan masalah di imah teh euy. Mang, oi, Mang. Tah euy geuning babaturan ka dieu euy, ka dieu. Hei. Sok ka dieu euy. Aing butuh batur ye euy, urang teh. Loba masalah ye euy hirup teh duh. Nuju naon ieu? Ah, keur ngalamun we emang loba eta ang euy. Ngalamun. Heeh, ieu teh loba pikiran ieu teh keur pajuriwat mun ceuk bola mah ieu teh hulu teh euy. Menang. Lain meunang pajuriwat teh bokas bola euy mang. Ngalamun. Heeh, keur ngalamun. Menang teu. Naonna? Ngalamun. Ngalak naon jang? Ngalamun. Ngalamun pikiran jang lain maksudna. Ngalah buah ngalana naon kitu, Mang mah? Menghayal. Eta jang bener jang. Jang ieukeun polusi jang ieu teh duh lieur sirah teh. Penyakit. Lain penyakit jang. Polusi na penyakit. Lain geuning jang aya bahasana naonnya solusi jang. Tah eta. Alah tadi mah. Heeh, tah urang teh duh. Hayang jang anu keun masalah ya teh. Soalna duh, beuki berat perekonomian teh jang. Masalah ekonomi aduh beratna jang. Berat. Lamun ayeuna teu hirup babarengan maripu jang masalah ekonomi. Sorangan masih kana mun geus leulempangan jang. Di jalan ngan aing hoream mah moal runtahna. Berat mah moal runtahna. Ku saking ku berat kahirupan ayeuna jang aduh. Mentak lamun eueuh tempat jang curhat teh ripu jang. Cik ujang masalah ekonomi tah. Iya mas, naon nu tadi teh jang solusi. Cik ujang kumaha tah. Masalah ekonomi ayeuna jang. Nyese. Gegero. Lain gegero jang. Nyese. Masalah ekonomi jang lain nyese. Sabun, nyese. Ih, lain sabun ekonomi jang lain. Awan atuh. Maksud teh ekonomi jang masalah ekonomi masalah pulus. Mbak. Daun. Aduh, euy aing rangkeuna kudu kumaha yeuh? Daun. Duit jang duit. Duit. Ngomong atuh nu jelas. Duit. Kunaon duitna? Pasti loba duit nyamang ya tuh. Ih, saking kumantak hayang loba nu hayang nu curhat teh hayang. Eueuh duit. Ekonomi jang ekonomi. Lainnya seueur ieu mah lain. Lain eta mah nyeuseum mah sabun ekonomi jang meureunnan. Lain. Duit ieu masalah duit, keuangan jang masalah keuangan. Masalah dana. Ieu teh Kehidupan. Sarua lah, bisa nyambung. Berat. Heuh bisa disebut berat jang bisa. Sabaraha kilo? Aduh teuing sabaraha kilona mah jang. Dipanggul. Henteu. Dipanggul berat mah. Dais. Lain berat dipanggul jang beratna hulu. Huluna berat. Hulu berat masalah pereko. Aduh aing kumayon rangkeuna deui wae aing puyeng ya. Kalian diangkat meter berat. Astagfirullahaladzim aing puyeng di wae. Berat. Kumaha tuh aing rangkeuna? Masalah ekonomi jang. Pikiran nu berat. Lain beban nu berat, pikiran nu berat. Pikiran saha? Pikiran emang berat masalah ekonomi. Lain nyese lain. Lain. Nyese pikiran mang disese. Aduh aing euy. Lain. Masalah duit jang pokona mah eta we masalah duit jang. Terus kumaha masalah duitna? Harare saya zaman ayeuna teh, zaman kiwari teh. Kali itu hese ka dieu hese. Masalah ekonomi teh. Kali itu hese ka dieu hese. Temen karituna ka dieuna mang mah tenengan duit. Emang teh ngapain uncak incig. Uncang uji gungkul we. Kan nangan duit. Kitunya uncak incig. Teu mah anu gerak meureun. Maksud teh sugan we aya nu nitah kitu uncak incig teh. Nitah. Gawe. Heeh. Tapi teu dibayar. Nyamun geus digawe dibayar bareng jang. Berlaku geus gawe teu dibayar si ujang lah.